Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudinya. Urang neraskeun di hanca anu katuna dideuten kamari. Dina jajara carita si Jelug Hayam Gaib. Atuh mangga mitra urang lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Prung. Birim sia oge geus hudang malah geus tata harpikeun muka warungna. Si Tarman oge kecicingan manehna milu bantuan we sabisa-bisa. Ujangkeun we cicing ulah milu bantu sagala rupa tuh. Da geus biasa ku ibi sorangan. Keun wios atuh bi. Mengpeung aya kuring di dieu ngarah tereh beres atuh. Dah we atuh ari rek bantuan ibi mah. Tabawaan ka itu ka warung ujang, sakalian we buka warung nanya. Mohon mangga bi. Tembal si Tarman bari koloyong rek muka warung. Sabadaring se muka warung mah malah geus beres tatahar teh kiwari masal se nya si Tarman teh nyelang tumanya ngeunaan maparaji sanes atuh bi bugu arek aya nu ditanyakeun atuh. Nah naon ujang ditanyakeun ka ibi teh? Mohon na ari di lemur ieu sok loba nu jadi paraji teh atuh. Dari di lemur kuring mah eueuh saurang-urang acan atuh buku kudu ngahajakeun yang ti lemur sejen bi. Tah kitu jadi lamun pamajikan kuring hiji mangsa ngajuru teh tang tu barabe atuh jauh kudu nyusulanana atuh. Kitu nya ku jante ujang. Ieu di lemur ieu mah aya tiluan ujang ngana nu minangka deukeut imah ibi mah nyaeta maonah. Malah pang kasohorna paling kapakena eta maonah mah malah ti lemur sejen oge loba anu nareang ujang ka dieu ngajakeun. Nah pamajikan ujang teh can kakandungan kitu can boga budak artinya acan atuh bi bugu geus lila kuring teh nungguan tapi can diparengkeun bi hanya sabar ujang can waktuna we meureun. Tapi tamun seug pamajikan ujang dibawa ka dieu mah sugan we bisa ditarekahan jeung dipariksa kitu ku maonah. Da sok apalan maonah mah ieu bisa narekahan anu hese boga budak sagala rupa. Teu sabaong bareng ujang maonah mah mata kasohor oge nya ngan hanjaka atuh jauhnya bi mun ngajakeun pamajikan kuring dibawa ka dieu mah atuh sugan we tinggal waktu nama engke namper pemajikan teh bakal kakandungan atuh bi. Anya tungguan we ujang da kadang sok aya nu lila teh can waktuna we aing sawaktuna mah da boga. Mohon bah mana bi eta imahna maonah teh kuring jadi penasaran atuh. Berarti paraji sakti atuh bi eta maonah teh deket ujang ti dieu mah pokona mah kahalangan ku 7 imah. Ke mun manggihan imah anu di pakarangan aya tangkal katuk nya ngahaja imahna teh pakarangan legana teh di pelakan tangkal katuk eta imah mah paraji maonah. Ari disebut paraji sakti mah nya kita bisa bae da eta atuh da sok kabejakeun mah paraji maonah mah nya sok banu aneh kitu ujang. Aneh kumaha tuh bi. Eta we anu hese ngajuru oge satutasa di tarekahan ku maonah mah ngadada kagebro lancar malah aya anu nya kakandungan teh sungsang aya nu kudu tarujun tapi dak dumada ku eta maonah mah si utun inji teh bisa diputerkeun jeung lahir normal we ujang. Tah da eta boga jampe meureun ujang anu mati kitu tah. Hebat atuh bi bisaannya tak maonah teh kuring jadi penasaran nya mun heung deukeut mah lamun pamajikan kuring rek ngajuru teh hayang kumaonah atuh nya ujang lamun deukeut mah nya. Nah rek naon ujang penasaran sakarupa atuh tak maonah sugan atuh maonah teh bogaeun jampe rek menta jampe ngadu hayam atuh atau rek menta hayam kuring teh dijampe wae kumaha
sangkan kuat jeung hebat atuh Bi. Si Ujang masuk ka mana wae taeun teh. Nya mah bogaeun atuh jampe ngadu hayam mah Ujang. Jeung moal bisa ngajampean hayam. Sok mana wae. Ku Biru Musiah mah caritaan si Tarman teh dianggapna banyol we. Manehna teu neuneun rasa curiga. Pama si Tarman teh yang apal ngeunaan maparaji tayalianti rek ngajalankeun rancangna teh. Sangkan babari neangan bali orok. Atuh pabeberang si Tarman teh ngadon pamitan we ka Biru Musiah. Tak cenah rek jalan-jalan wae. Rek kalang-langan lembur. Hayang apal eta wewengkon di lembur Biru Musiah. Nya juga Ujang ari rek ulin mah. Tapi nah bari mamawa si jelug atukeun we tuna si jelug tong dibawa. Kariba-riba Ujang. Dibawa sote sakalian Bi. Sina neangan parab atuh. Kapan si jelug mah parabna oge jangkrik oge gaang. Kitu deui cacing. Jadi kudu deteangan heula Bi sugan aya di kebon atuh. Dek araranehnya Ujang parabna oge. Nya dasar hayam adu teu cara hayam biasanya. Ukur ku huut ge cukup. Nyampe dah atuh Bi. Kapan hayam adu mah kudu diurus atuh. Teu sagawayah. Nya atuh kuring ini heula Bi. Nya juga aya nama Ujang. Kadenya di jalanannya. Atuh ari geus kitu mah si Tarman teh ini tuh nya cenah pura-pura nama rek ngurilingan lembur we. Bari rek neangan parab jang si jelug. Sok pada rek neangan imah paraji. Anu lelah maonah teh. Teu kacaturkeun di jalan. Si Tarman teh geus nyaho padumukana eta maonah. Saringker manehna teh kapipireun imah. Nu dipimaksud mah rek ngadedengekeun kaayaan di jero eta imah maona. Kadeng di jero imah teh kawas anu ya mah. Anu keur ngadonna tamu ka eta mah paraji. Sorana bisa kadenge ku si Tarman. Bangun keur ngarobrol keur nepikeun maksudna. Ya wayahna we tuh mah tulungan kuring. Nya pangna datang ka dieu teh. Puguh ge pamajikan geus karasa beuteung mah. Kudu saenggana dibantu di perajian ku mak. Ku tante. Geus waktuna lahirkeun Sujang. Geus 8 bulan deui nya. Kapan saya inget emak mah. Kawin teh Ujang teh anyar keneh. Mun teu salah mah kakara 5 bulan mah aya meureun. Tapi nah ayeuna geus rek ngalahirkeun taun teh. Cik eta maonah manehna ngarasa kaget. Sab eta Jang Dude teh nu keurna tamu. Nya batur salemburna keneh eta maonah. Kapanan kawinna teh kakara 5 bulan. Tapi kiwari geus arek kalahirkeun deui eta nu jadi pamajikanna teh. Ih mak tong geruk lah. Puguh ge maklum mak kecelakaan mak lah. Pokona mah tulungan we mak lah. Sangat emak ayeuna keneh tiasa kabantuan ku kuring. Nya heug bahaya tuh ai kitu mah. Nya sok padahal mah teh satadina mah rek rindit ka lembur Cigoong jeung Cigantar Ujang. Da eta cenah aya nu ngabutuhkeun pitulung emak. Eta nu kakandunganna teh cenah dipariksa ku paraji sejen teh sungsang. Hayang dijampe we ku emak ngarah si Utun Inji teh normal kitu. Nyakeun we da eta mah bisa engke deui Ujang sabadare geus marajian. Hayu we atuh ayeuna mah urang ka itu. Kapanan ari nulungan batur salembur mah jabageus karasa beuteung. Tang tuh leuwih penting. Atuh Jang Dude ngadenge kitu mah bunga heunak. Teh lama paraji teh daek diangkir. Datang ka imahna. Esa eta oge aya 2 paraji di eta lembur teh. Anu bisa dipentan tulungku Jang Dude. Tapi harita manehna teh leuwih percaya ka maonah. Maonah mah nu geus kasohor. Oke geus lagok tapak genteng kade. Nya atuh mah lah nuhun we. Ari mah sanggem mah kuring regreg mah kumaha malah. Nya dagoan we sakedeung mah rek mawa heula paralatan di kamarnya. Hasok we dagoan di luar Jang Dude.
Atuh ari geus kitu mah eta Jang Dude teh manehna teh ngoloyong keluar. Ya malah diantos we di kuring luarnya mah. Atuh sabada mawa kantong nu isina paralatan pikeun sakumaha nu rek warajian. Maona jeung Jang Dude teh kebat muru ka imah. Nya ka imahna Jang Dude. Atuh si Tarman harita teh anu ngadenge kitu manehna teh atoh pisan. Yen dia eta lembur ti tangtu be bakal menang bali orok. Alah, kebenaran atuh. Di ieu lembur ge aya nu rek ngacur atuh. Aing kudu nyalingker bisi kapanggih atuh. Ceuk si Tarman manehna gancang. Ngajauhan eta imah ngan bae rek ngawaskeun we cenah ka mana eta Jang Dude jeung maona teh. Gancang natarita si Tarman teh sasalingkeran we nutur-nutur hayang nyaho imahna Jang Dude. Atuh ari geus kanyahoan mah imahna eta Jang Dude teh si Tarman teh jongjon keun cenah keun sia tinggal engke dina wanci peuting bakal ngajalankeun pagaweanana. Eta geuning imahna teh teu jauh keun sia engke peuting bakal didatangan ku si Jelug sia. Jelug tangtu mana teh bakal menang balik orok atuh. Geus kitu mah si Tarman teh lelempangan we. Kiwari mah kasaban madahap malah teu luput manehna oge hayang nyaho imahna paraji anu dua deui. Nya eta mah ijah jeung biaya nu aya di eta lembur. Sugan we cenah maranehna oge aya anu ngangkir pikeun marajian. Berkah usahana si Tarman teh ngahasilkeun. Kabeneran eta paraji teh satutasna diintip. Tetela maraneh sarua aya nu ngangkir. Malahan mati lembur sejen tetangga eta lembur. Aduh kabeneran atuh. Eta mah ijah jeung biaya oge bieu teh. Mana teh aya nu ngangkir euy. Ti lembur sejen teu jauh ti ieu lembur. Kabeneran atuh. Peuting ayeuna bisa menangkeun balik orok sakali opat atuh ngadah tuntas. Si Jelug ngahakan balik orok 7 siki atuh ngarah beres-beres. Ngarah bisa ngawujud sampurna atuh. Si Tarman manehna bunga. Salabina peuting eta manehna bakal menangkeun balik orok sakaligus opat. Atuh ari geus manehna kitu geus nyirian lembur-lembur mana anu kudu didatangan ku manehanana. Geus pugu ari di lembur eta biru musiah mah. Nyata imahna Jang Dude. Si Tarman teh kiwari mah reug. Reug ege mah. Tinggal nunggu peuting wae ayeuna mah. Ngan bae. Aing teh kudu hati-hati atuh. Ulah nepi ka si Jelug teh kanyahoan keluarga lembur. Ulah nepikeun ka toyan. Kawas di lembur sorangan atuh. Enya. Tapi kumaha cangkan. Lantip atuh. Ulah nepi ka kanyahoan. Lamun eta bali orok teh geus dipaok pihakan ku si Jelug atuh. Hulang si Tarman teh mikir kumaha carana cenah. Sangkan anu dipaokan bali orokna teh teu nyahoeun. Mun bali orokna teh geus didahar atawa dihakan ku si Jelug. Satutasna rada lila mikir. Kiwari mah si Tarman teh belengeh seuri kawas anu meunang ilham. Enya. Aing meureun ieu mah kudu ngomong wae ka si Jelug atuh. Kudu diomongan ku aing. Sangkan manehna teh satutasna ngahakan balik orok. Sina di beberes deui, sina dikuburkeun. Eta pendilna ngara ulah aya tapakna atuh. Ceuk si Tarman boga pamikiran sarupa kitu. Tapi manehna teh hulang deui mikir. Nah bakal ngartieun cenah moal awas si Jelug teh cenah. Udah pugu ke kapan satu. Nah ngerti eta moal mun diomongan seperti kitu. Tapi nah bakal ngartieun kitu si Jelug teh. Kapanan hayam atuh. Tapi kapan si Jelug mah lain hayam sama nea atuh. Enya. Cek pangrasa mah bakal ngartieun. Bener. Kapan na jero impian oge
Eta si Jeluk teh mangrupakeun saurang senopati atuh anu gagah. Abdi nyaeta enya senopatina Nyi Ratu Leungli atuh. Tangtu wae bener-bener bakal ngartieun lamun diomongan teh. Atuh dumasar kana eta tangtu we cenah. Ceuk si Tarman teh lamun diomongan teh tangtu we. Teh si Jeluk teh tangtu bakal ngarti. Atuh geus kitu mah si Tarman teh nyobaan cacari tadi tujukeun ka si Jeluk. Jeluk bagja euy engke peuting bakal menang balik orok sekaligus opat atuh. Bakal jadi kahakanan maneh atuh kebeneran euy. Alah, tapi wayahna euy engke peuting maneh teh kudu hati-hati dirangahkan balik orok teh. Ulah nepi ka kanyahoan euy. Kudu tarapti ku kituna ku kieuna atuh. Satu tasna ngorehan penil. Saterusna di dahar eusina nyata balik orok. Kumaneh kudu dikuburkeun deui kalawan rapi atuh euy. Ulah nepi ka aya tapakna sangkan teu dicuriga ngarah teu kanyahoan atuh. Atuh si Jeluk teh ngadenge kitu teh bener we. Ngartieun sanajan teu bisa nyarita tapi katingali ungut-ungutan bari kawas anu atoheun nakar. Atuh ari geus karuhan kitu mah kawan tu kayaan teh geus mimiti sore si Tarman terek balik we cenah ka imahna Biru Musia. Teu kacaturkeun di jalanna kiwari geus tepi deui ka imahna Biru Musia. Sup manehna mah ngadon nu heula si Jeluk ka imah. Diuk manehna di Nagolodok. Dari Biru Musia mah katingali masih keneh cicing di warung malahan makeun ngaladangan. Da eta masih keneh rame warung teh sanajan geus sore. Sok padahal sakedeung deui rek tutup. Biru Musia teh masih keneh ngaladangan. Sok nyai teh arek balanja mah naon anu rek dibeuli teh ngan wayahna we oyah kieu mah geus sore encangnya. Da atuh meulina mun wayah kiwari. Mohon bi mamanawian aya rencang sangu atuh. Abi teh dekabujeng masak. Enya ari pun lanceuk kaburu dongkap. Oh nya butuh rencang sangunya. Kabeneran nyai tah aya goreng hayam. Mohon bi eta we lah goreng hayam dipeser ku abi. Karunya nu jadi salaki teh tangtung geus lapareun. Kakaratas baliknya hamba bi. Euleuh geus datangnya nu jadi salaki teh nyanjang bahari geus baliknya abah paingan atuh ai kitu mah. Mawa hasil anu mucakil meureun atuh nyai. Kapan cenah ngadon usaha nyanjang bahari teh nyaba teh. Ah, enya bi. Nyari di keureuy mah ngahasilkeun we. Teu kawas cicing di lembur atuh bi. Nya syukur we nyai ari kitu mah anu penting masing mayeng. Nya gede leutik mah pangala salaki. Kudu tarimakeun we dijejeuhkeun salaku pamajikan mah. Da sagala oge kumaha urangna nyai. Penghasilan gede leutik ari bisa ngajejeuhkeunna mah manfaat. Yang urang kudu disyukuri kitu tah. Mohon bi. Anya ari kudu disyukuri mah nya nikmat we bi. Yang bisa gaduh sisimpenan bi. Nya syukur ari kitu mah nyai membengora keneh ya kudu nyempetkeun tutundaan. Dan geus boga budak mah boga loba kabutuhan deui. Jeung tangtung ge mah kabutuhanna leuwih gede. Nya bi leres pisan. Aya tamu geuning itu kawas anu calik di Nagolodog bi. Saha itu teh? Ceuk. Eta si nyai. Manehna teh penasaran. Anya eta Nyi Wiwit nanyakeun ka si Tarman anu keur diuk di hareupeun imah Biru Musia. Oh, Jang Tarman nyai eta teh dulur ibi. Keur ngadon cicing we di imah ibi saheulanan mah. Maturan jeung babantu di dieu. Nya sakebenaran we ibi mah sameunang batur kitu nyai. Oh. Wargi ibi eta teh. Saha namina teh bi? Nya Jang Tarman nyai. Kang Tarman sanesna anu kenging
dina acara ngadu hayam gitu bi. Anya eta pisan. Nya dur ibi teh kamari teh ngilu-ngiluan gitu. Ngadu hayam kebenaran menang. Oh, mohon atuh bi. Bade teras uih we teh. Bisi dia nya nu jadi salah kita ngantosan Kang Bahri teh bi. Nya jugjug nyai bisi kaburu lapareun manten ya. Karunya capeun tang tuna oge. Atuh ari geus kitu mah. Eta nyi wiwit teh ninggalkeun eta warung. Si Tarman anu geus ningali si Biru Mesiah geus teu ngaladangan. Manehna nyampeurkeun bae. Kumaha tuh rame dagang teh bi, oyak kieu can tutup atuh. Nya alhamdulillah ujang aya we nu meuli mah. Tapi ayeuna gerek tutup da geus sore. Nya atuh arek tutup makeun bae, bang tutupkeun wae ku kuring bi. Nya sok atuh arek dibantuan nutupkeun mah. Nya bek beberes gitu. Padahal makeun wae ku bibi ujang. Keun wios bi, keun urang tutupkeun atuh. Dari geus kitu mah si Tarman teh ngabantuan si bibi warung. Nya Biru Mesiah pikeun nutupkeun warungna. Sanggeus reng se nutup warung duanana ngoloyong asup ka jero imah. Sok ujang bisi lapar mah tong asa-asa. Nyokotan we nya sorangan da sangu mah aya di pawon jeung deungeuna. Ibi mah ieu teh rek ka jaman heula rek katampian ujang. Rek mandi heula hareunang. Nyabi mohon atuh beteng kuring geus kukurubukan kieu tadi atuh tadi balas lelempangan wae bi nya rek dahar bae nya sok-sok ujang ka itu ka pawon ulah asa-asanya nya atuh ditinggalkeun ku ibi ya atuh geus kitu mah koloyong wae si bibi mah ngeloyong rek irit katampian ari Starman mah manehna teh asup ka pawon dekul wae manehna mah dahar. Sabada beres dahar Starman teh manehna teh ngoloyong ka tepas. Gap kana bako geus kitu mah dilinting make daun kau. Gur atuh diseungeut kelepus manehna urud mani nikmatna ka. Kituna teh bari gegereun dengan sorangan. Aduh kumaha atuh. Teh peuting. Tang tu bakal ninggalkeun imah. Tapi bebeja heula atawa ulah kitu kasih bibi Mesiah tuh. Enya kumaha tuh. Tapi lamun bebeja tang tu bakal curiga. Enya mending oge ulah bebejar rencepan wae atuh. Ceuk eta si Tarman. Manehna teh moal bebeja bae lamun ke beuting bakal keluar ninggalkeun imah. Pikeun neang bali orok teh. Sabot keur kitu torojol Biru Mesiah geus balik di tampian. Kumaha ujang geus beres dahar teh. Heuing bebeunangan ieu dahar teh ulah asa-asanya. Atos bi atuh maneh wareg kieu. Hampura wae kuring teh jadi ngarepotkeun selera cicing di dieu bi. Ih henteu ujang. Ibi mah asa manggi batur we asa aya nu mantuan kana sagala rupa. As aya lalaki di imah mah teu capek teuing gitu. As aya gaganti neuen jadi salaki gitu ujang. Keun we ujang teh geus dianggap adi ku ibi. Jadi ulah asa-asa ulah kararagoknya. Katu ibi mah can disalin ieu teh ka kamar heula ieu teh. Tu koloyong Biru Mesiah mah ka kamar disalin heula. Wanci teh teu karasa. Kiwari teh geus maju ka beuting. Atuh kaayaan di luar beuki jembleng bae. Ukur kadenge sora-sora satu peuting. Jangkrik jeung cihcir patarik-tarik. Bebencet teh daek rehe. Cari cangka sejeng satu-satu anu sejena di sarana bae. Atuh ari teh si Tarman ningali kaayaan geus peuting manehna teh. Pura-pura mah sarebe. Geus tunuheun. Aduh, geus tunuh atuh bi. Kuring marek sare heula atuh. Nya sok ujang ngagolerkeun da ibi ge geus tunuh ieu teh sakedeung ge sare. Atuh koloyong Haris Tarman teh manehna ka kamar. Kuledak manehna mah sare. Sok padahal mah ukur pura-pura wungkul. Bari ngadedenge naha cenah Biru Mesiah teh geus sare atawa ajan.
Kadenge harita teh biru mesiah teh ngoloyong lempang ka keenggona. Cepret tanto kamar teh dipeneutkeun. Mesiah geus asup ka jero kamar atuh. Tinggal nungguan. Cina sare tibra atuh geus sakedeung deui bakal kaluar atuh. Rada lila nungguan teh. Atuh ari geus yakin mah. Dari geus sabadari lama meureun biru mesiah teh geus sare tibra. Si Tarman teh ngulutrak muka panto jendela kamar. Ngulutrak jendela teh dibuka. Sabada molongo mah harita culang cilengayaan ningali kayaan di luar. Poek di luar teh. Udah cempling atuh. Aing kudu nyokot si jelug ieu mah. Nu aya di pawon atuh. Kabeneran panto pawon mah teh ditulakkan atuh. Geus kitu mah cut atuh ti turun ka handap. Koloyong ka tukang. Maksud mereka pawon. Gak bawa harita teh si jelug teh di bawah. Atuh aing geus beres ngajingjing si jelug mah. Si Tarman teh meneutkeun deui jandelana. Aduh poho sani peuneutan jandela. Kumaha lamun kanyahoan atuh. Atuh si Tarman teh ngoloyong di ka hareup ka kamar. Jandela teh dipeneutkeun. Geus kitu mah geus regreg. Jandela geus ditutupkeun mah. Kebat bae si Tarman teh rek muru ka imahna Jang Dude anu tadi beurang ngangkir baona sabab pemajikanna teh arek ngajuru. Sok sanajan kayaan peuting jeung poek tapi keur si Tarman mah teh ieuh keung jeung sieun. Manehna teh sabab geus biasa. Hayu atuh jelug. Urang ka itu tuh gahakan ku maneh tambah orok teh atuh. Atuh teh kacaturekeun di jalan harita si Tarman teh manehna teh geus tepi ka imahna eta Jang Dude. Bener we di pipir imahna teh aya anu celat-celat hurung, aya anu caang tayalian di hidamar. Tingali aya pendil anu dikubur. Tuh itu atuh dileukuy maneh jelug. Maneh ka itu tuh gerahakan eta balik orok ku maneh kan bae omat sing tarapti ulah nepikeun ka kanyahoan atuh. Atuh ari geus kitu mah si jelug teh dilepaskeun. Ai si Tarman mah ngadon nyalingker we nyumput di nurungkun ngarah ulah kanyahoan. Koloyong atuh si jelug teh hade nyampeurkeun ka pipir imahna Jang Dude. Geus kitu mah kokoreh. Sabada di korehan mah gorehel. Katingali dina jero penil teh aya bali orok kecok-kecok. Sekitu mah di dahar bangun anu nikmat naga. Geus beres kadahar bali orok mah terus dikuburkeun deui bae. Dirungkupan kalawan rapi. Sakumaha pamentana si Tarman. Atuh geus kitu mah eta hayam teh ngoloyong dinyampeurkeun ka deket rungkun. Beres jelug, beres atuh. Hayu ieu nama urang ninggalkeun ieu tempat euy. Urang ngajugjuk lembur sejen euy. Nu teu jauh ti lembur nyaeta lembur Lengkop, Cihanjuang jeung lembur Barak euy. Jadi bakal meunang tiu deui atuh. Atuh gancangna carita miter kaum dangu. Eta si Tarman teh ngajakan deui si jelug pikeun indet tinggalkeun eta lembur. Rek nuju ka lembur Lengkop, lembur Cihanjuang jeung lembur Barak. Berkah usahana teh lancar, pagaweana teh lantip, eueuh anu nganyahoankeun. Kira-kira wan si Janari si Tarman teh geus balik deui ka imahna Biru Mesiah. Beres ayeuna mah. Hayu. Maneh geura ngampih euy. Geus kitu mah tuh tah si jelug teh diasupkeun di we ka pawon, diasupkeun di kana paranje. Katingali kiwari mah si jelug teh katinggalina kawas leuwih jag-jag, leuwih jaringhas. Cingding geus moal ngalaman di kawas wakentu kamari. Awakna teh robah-robah jadi ngabayang atawa ngalangkang. Tapi satutasna ngadahar balik orok nu lobana 7 siki mah. Eta si jelug teh bakal bisa langgeng cicing di alam manusia.
Atuh si Tarman sabada ngampihkeun si jelukan paranji mah manehna teh ngoloyong di ka pipireun imah. Nyata ka kamar teh ulutrak pantai jendela teh dibuka. Kaceleng wae manehna asup deui ka jero kamar. Geus kitu mah dipeuneukeun. Rasa reugeg. Sabab usahana teh geus hasil kawantu teh kanyahoan. Tunduh atuh ayeuna mang. Geus jongjon geus beres. Waktuna hees atuh. Koledag atuh si Darman teh sare. Keur bae si Darman kiwari mah sare maneh tibra. Kawantu biru mesiah oge manehna teh nganyahoankeun lamun si Darman teh dina peuting eta teh geus ninggalkeun eta imah. Euleuh mitra waktosna parantos teu nya kapan deui. Jageula urang tuna jajar carita deui ka dieu nya. Urang telaskeun dina seri anu salajeng emang nganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapunten tina sakala kirang tong hilap di like di komen oge. Utami nama di subscribe supados tambih subscribe na mitra. Supados emang channel emang teh langkung majengnya. Supados langkung subanget dina ngadongengkeunana. Atuh ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok senos dongeng Mas Sajan malah mandar janten hiburan bae. Mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.